Lihat. Yang kiih euy. Oh, jalma di dewe lah. Alah Mang Jack dulu itu jalma. Berdayok. Si atuh lalaunan nyaho itu teh gagijeun tuh lo. Woi, dah atuh nyawa aing keur ngompol dubak deui. Mang Jack keur kumaha atuh deuleu jalma. Nyalahkeun ka aing. Yo ki jelegan deuleu atuh lain lalaunan. Teu kuna naon, Mang? Teu kuna naon dia cara aing kalau taruh di suku nyeri. Mau kai mah panggul lain mah motor. Ya biar pergi anjing. No. Budak. Wah, itu aing euy. Budak. Budak. Ya. Pang mindahkeun motor. Tuh, motorna di ditu. Ieu kuncina. Siap Mang Jack. Buru. Kapan teh kudu nita aing. Hah. Oh no. Budak. Aduh. Aisyah, aing mesti tajok ke motor pindahkeun ka ditu. Bukannya kuncinya. Enggeus Mang Jack. Jauh kalau wong dibobetkeun. Geus, gampang tuh kudu nita. Aduh Aisyah. Aing teangan. Mang Jack, yo, nah di tangan deui. Pantali tah dipikeun lain ka uing teh. Kita dipikeun ku basia teh. Aing mah piwarang mindahkeun motor ka ditu. Aing tangan. Oh, tangan. Budak kuntina. Aing. Oh no. Bener Mang Jack yang saya pisan ka urang teh. Budak, Aisyah kakek aja dong. Ieu tangan kunci, geus nangtung uing teh. Ya. Ya. Tapi enggak pengen nyusup namanya rekan pemajikan. Lah, tuh, cai ge. Moal, pamajikan urang mah gampang kalem. Ede mun carekan mah. Sih bener bisa gitu euy. Oh, moal mah carekan pamajikan urang mah. Geus jinak urang mah, pokona mah is the mancing is the die pokona mah. Digana dibere upan heula pemajikananya. Gicep akang tuh. Bener. Oh. Bisa kepikeun tak kitu euy. Moal mana yang mah yang pamajikan urang mah moal. Coba di lain lalokna bener gede euy. Waduh, woi. Madep oi. Was. Bener teh sian, pemajikan. Lah, Pemajikan moal mah sieun pemajikan. poker lamun ka dieu kumaha ente sia? Bae ku aing serenkeun ku aing mah tuh ka balong ka itu ngaran ka balong aing serenkeun. Bener aing mah. Singdem aing mah. Lah, Tuh, angger setang ka dieu mah. moal tuh. Eta teh. Gede mah woi. Badan Teh. Ya, pamajikan ente kangen. balik saya Tuh, cepat cek aing kumaha? Arek ieu teh ngomong ka aing teh mah. ngamuk ka aing Kumaha? ditang balik ayeuna keneh. Aduh, Ieu lain karena diomongkeun ku aing teh pina moal nyarekan pemajikan musuh ka poe. moal tuh ieu keur musuh teh bejakeun. Asli aing tanggung jawab pamajikan ente ngamuk. Aing ongkonya ke Buru buru. Eh, Terima kasih kan. Ngamuk si aja sieuna ngamuk Ulah power. ulah cek aing kumaha tadi kana. Sini yang pemajikan. Nah, bener gitu mah. Pemajikannya. Aduh. Aya yang nguseup. Geus lah gitu wah, geus si Bapi anu balik ka ditu. Bodoh amat. Lalu gede mending menang nu gede. Iya, Pak. Si anu Santai baru mah. lepok Masih anjing oke. Yo. Naon atuh sia teh bolak-balik we ka si istrikaan? Yo, lur urang teh indit ke Jakarta. Oh, ayeuna pisan, kumaha eta Mr. Oblag teh? MR Oblag teh? Heuh, kurang di telepon pan tadi siap. Cenah tinggal ngajemputna ka mana? Ku aing dibejakeun dulur si rikrik budak cai teh rek ka Jakarta. Maneh mah. Ka Jakarta, lain ka Bandung. Hah? Repot. Pan aing ge heueuh geus bebeja ka Jakarta cek aing teh. Heuh, nyaho ah. Cuma aduh, aing kudu kumaha atuh ieu teh. Ngomong jeung maneh. Yo. Ceuri pasang simbaleng. Abdi teh Prayogi Travel nya. Dur abdi teh bade angkat. Pada MR Oblag suka travel di Kuningan ayo jago mah geus kendog hayam teh di kamar teh tibalik tah eta. Kumaha tadi sia teh? Jemputna di mana atuh anjing? Cuur sia. Sia. Tuh sia angge tuh. Seuri yang serikeun sia mah sia teh nyambung pisan ngomong teh. Endog.
Maneh nu teu nyambung nama. Wah, Lieur aing mah jeung siapa? maneh. Lieur aing mah jeung Anu hiji ditawar 12.5, kayak anu hiji mah teu nawar. setuju, murah dibanding urang nya. Aduh aing nyaman mah aing geus aku urang enak di telepon urangna. Siapaan ya? Heeh. Heeh, Geus, penting mah enak. telepon ku aing ge. Sok ayeuna telepon ku maneh. Halo, Wa Oblag. Tulus ayeuna cenah ke sore heueuh. Ieu dulur si Rikrik, erek indit ka Jakarta. Heueuh ka Jakarta, tah tempatna mah di Cikijing. Engke kurang dikirimkeun nomor HP-na tinggal telepon we ku Oblag. Heeh. Heeh, siap, Bob. Enggeus ku aing telepon tah Wa Oblag. Anjing dah lu rasa. Oh, geuring goblok. Yo, telepon lain ambulan goblok. Tunggu rasa sia teh. Anjing. Pan aing nelpon Wa Oblag heading ambulan di sian anu di sana. Anjing, kudu rasa anjing. Ngedur aing, mae goblok. Nah, sian anu di rasa kunyuk. Anjing bau cungur teh kunyuk. Nalapan we mah. Aing menang-menang ya. Ayo aing mane make amunan teuing. Ih, papa. Useup mah make niat. Ya tuh aing buburu ka ente. Nih, ulah useup mah di mana make niat. Beda kapal urang mah di mana-mana genan museup mah make jejer jeung eupan lain make niat. Ari ente eta di mana bisa kitu. Aduh. Heeh, make jajar jeung eupan tapi sakalo pake kudu niat. Ina mah malu biniat. Ingat tah. Jeung tiru pamajikan. Gitu. Jangan apa sih? Make dalil segala. Ieu macan waktuna we urang meunang museup, geus waktuna mah urang genan meunang. Papan apel apal. Tak kitu makana tuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok sakadeu oge meunang mah. Ketungguan 5 jam setengah. Lah aing mah eleh wae teh museup teh eleh pemain batur geus balik lah. Tah, gua mau korek di pengadakan di sini sendiri mah tuh kaca aing ogenan. Udah kasih Bang Doyok, panginjemkeun duit aing. Bae 100.000 we, nya. Udah. Ya, kasih Bang Doyok, lu aing teh tadi nyarios. Panginjemkeun duit aing 100.000. Kasih Bang Doyok tadi tuh. Siap. Wah, laksanakan. Ya, cek. Ayo main kadengeun si goblok. Ayo. Bang, dirasa mana nyebutkeun teu Bang Jek? Manyebarkeun aing bisul wudu geus sagalana. Ketika tadi mesos ge mana nyebutkeun kitu? Aing teh nyebutkeun bisul kae nyebutkeun teh mane burut. Pang itu ngiburkeun. Kita tadi mana ngiburkeun? Si balik kita. Kita mau bener geus kieu nama Bang ieu kan abrokeun. Jak maju. Ayo tuh Bang Jek. Oh, jangan naon-naon tuh. Monggo. Santai bari ngopi aja. Tah, yuk, Bang Jek tah. Mana? Ngomong sok tah. Cek si Doyok, manjek ngiburkeun we bisul buru segala rupa. Yo, Bang Jack, siga teh datang-datang aing keur ngopi nyebutkeun teh cenah. Nah, cenah maneh cenah ka aing ngiburkeun bisul cenah buduk sagala cenah cek Bang Jack ngira-ngira aing cenah. Ya, Bang Doy. Aing mah nitah kasih budak teh panginjemkeun duit ka Bang Doy 100.000. Butuh keur meuli paketan kuota ya bea. Anu dirasa sia budak panginjemkeun duit. Oh, Pak Doyok, kesalah aingnya. Mana ngomong teh? Dia anu salah mah, goblok. Kalian kan aing keur ngopi cenah. Ada. Adik. Ah, adik.